warahmatullahi wabarakatuh. Patapang deui sareng abadina dongeng anu engal ieu. Dina waktu harita kabeh-kabeh tatangana teh marelak kacang kaleuweung. Iteung oge ngageroan ka si kabaya. Ya teh naon lah kuring akang oge deuk moetem bisi mah marelak kacang mah. Ya, ngatapi pang nyangraikeun heula eta kacang teh. Atuh satulina si teung teh eta kacang teh disangrai bari jeung ngarasa kaget oge naha. Make deuk meulak kacang make kudu disangrai heula. Da biasana oge kacang mah langsung dipesekan, tuluy dipelakeun atawa dikeuman heula supaya teh beukat. Ngan ieu mah kudu disangrai heula. Bari jeung ngarasa kaget oge si teung teh tuh ya di kang cenah ieu eta kacang teh geus disangrai kabeh gitu. Nya sok-sok kade-kade kan teh asup kan kana kastrol gitu. Satuluyna si kabayan teh mawa eta kacang saja jalan si kabayan teh nyata ngadaharan sangrai kacang. Tuluy sanggeus beak balik deui we ka imah. Ditanya ku si itu, cenah geus meulak kacang teh geus beres? Geus tong loba omong pokona mah pokok tempo urang atawa batur ngalah kacang teh urang oge pasti bakal ngalah kacang. Atuh si teung teh loba pamolah deui da sabab apa si kabayan lamun di podrah sok ngamuk si kabayan mah gitu. Satuluyna anu dina carita eta meulak kacang teh geus waktuna ngarala kana kacang teh tuluy weh eta katingali ngaralut nu Gusti Leuweung teh ngararais biasana mah kalau lobaan awewe marawah kacang diarais kacang teh. Kang aya naon teh? Kitu batur kok bisa ngarala kacang geuning lapan lain meulak kacang? Nya meulak kacang mana Gus batur geus ngarala gitu. Nyeta itu tadi ngarala tuh geringan yo nyanyakeun bae lah isukan akang deuk ngalah kacangnya. Oh, kitu nya bener we. Tuluy si kabayan teh nyaeta isuk keneh pisan manggul pacul. Tuluy we ini si kabayan teh nyaeta bari manggul pacul tepi we ka tempat pangeureunnan jalma-jalma anu baralik di Leuweung. Aya hiji tangkal kali eta teh tangkal jengkol ngaruyom geunah we di handapeunana teh iuh nyaeta keur pangiuhan. Satuluna si kabayan teh ngulih wae ka tukangeun eta tangkal ngagali lomang. Tuluy we diasupkeun kira-kira geus bisa manehna abus kana eta lombang bus we abus manehna karena eta lombang jeung geus apal deui waktuna. Yen jam sakitu teh biasa anu tira leuweung teh sok ngariuhan ka eta handapeun tangkal teh. Bus we abus si kabayan teh kana liang ternyata kana lombang meunang nyieun manehna teh. Tuluy we diporosotkeun eta calanana teh eta gagaduhanana teh tina nonghel kaluar. Ngadadem pese si kabayan teh teu fungsi lila burusut teh eta mah awewe ungkul ngarais kacang. Cacul atuh dirinya bibrak-bru ditarunda nyata kacang teh aisan-aisanana sabab ngarasa capek meureun eta awewe nu Gusti Leuweung teh bari jeung sakitu panas mentrang-mentrina. Ari Nyi Inah kabeneran manehna bebeja ka babaturanna. Eta cel ki abdi hayang kieu cenah ka tukang ieu ka tukang eta nyajung we cenah we teh da biasa awewe anu di kampung mah baheula kitu da di calana teh eta nya kitu. Tuluy di sararamping pan hayang kieu ka tukanggeun eta tangkal kai teh. Barang ningali bet aya, woi ieu geura tingali aya asu-asu sana. Kitu teh kata si ieu teh ka batu atuh.
sarerea naringali kadinya ka tukang ya sung sangat si rabut teh tutulus cina oge teh eta cina teh bari barang dia takun cenah dicabut cenah eta saung sangat teh gitu barang dicabut kurubug atuh kabeh gariak eta lalumpatan tutulus cenah nyabut eta suung sangal teh tuluy lalumpatan cul kana eta kacang anu di aisan teh mah diguna tadi teh ya. Wah kabeh bari rasayeun nyata wah cenah juri nah barang gitu kuniang geus kabayan teh kaluar tina eta lombang teh ya bari ngangsrotkeun sarana nyata ngasupkeun gagaduhan teh ya nu disebut suung sangal teh ya. Satulina si kabayan teh ngumpulkeun eta babawaan awewe teh aisan teh ya ku si kabayan langsung nyata dibawa ka imahna. Malahan imah si kabayan mah mencil beda jeung ti imah anu loba awewe tadi teh ya. Itu maksudna beda jalan. Satulina datang si kabayan teh baru mawa angkaribun eta ku kacang teh hampir-hampiran teu kabawa eta kacang teh atuh teng ieu kacang teh teng gitu. Mendingan loba gitu teh kacang teh bukan kabayan nya jadi aralus gitu cenah nya sok teh loba omong sok abuskeun ka imah nya. Satulina diabuskeun we ka imah sakitulah ieu mangaranna oge nya hiburan mugi-mugi we urang teh sing ngajantenkeun eta naon panghibur oge pangbeberang nya malu mah sifat sing jalma mah nya perlu hiburan supaya henteu nguluwut sabab anu kasida mentingkeunana hiburan nya ulah dugikeun ka urang istilahna mah loba jalma anu gering kulantaran tina pikiran henteu bebas atau teu aya hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.